Kenapa yang bayar yuk? Matiin dulu ya. Nah, mana dia layar wah kieu? Ini naon, emang kunaon? Mani. Ini mandi tuh. Aduh, sia geus naon? Naon, emang kunaon sak? Mani geus naon si Ayu? Tegas naon? Nah, mana jauh mandi? Wah kieu tiris dah. Nya hayang we atuh mandi. Ah, geus naon? Ih, ini ada jomblo sedang membayangkan ya, hah? Bayangkan naon nih mana? Membayangkan punya istri, terus teh geus naon, terus teh mandi. Geus naon ari aya emang suka mana wae deui mah nyarita teh. Macet kakak. Macet. Macam kakak. Goblok. Lah, mana geus naon teh goblok. Ya biarin we mau geus naon ge da udah nikah. Aku nanya, wah meni ulah. Ya ulah kata kepo. Naon? Mewatir dua Anu aduh. mana ini palontong teh atau kusarangan we eti mana? Mani kudu daya jeung serangan we eti atuh ai mane. Sangkeul atuh bae we. Oh, gua akbarnya itu kenal nih bawa lengan dua atau detik ieu. Sirik wae mane mah. Lah, maksudnya itu kusarangan, ada hidang. Udah cangkeul atuh kieu cangkeul tuh ieu teh. Iki da sifat iri dengki teh ulah dipiara. Tuh. Aing teh bang. Iya, aing mah biasa wae aing mah. Baron deui. Isukan ka Garut teh Lut. Terus naon ke Garut? Urang ka Garut sugan teh mane di Garut Kenapa ke Garut? Aing udah onangan ke Garut, aing ke Subang gitu kan. Rek uling ka Garut suka Rek naon ka Subang? Erek podcast kakak. Eta man anggur. Ini kata teman anggur kakak. Nah ronde bieu, Mana? dua ronde bieu. Enggak ronda. Naon ronde ka? Aing salgi pantesan kepres gitu banget tahu. Fresh mah ngapoe atuh mane. Goblok, kata. Asya, sisana cenah balik TV lah jeung ayang. Allah. Alah, Nah, mana goblok? fitnah gitu lah gitu ah. Allah. Laku. Nah, Lain eta mana? Nonton. Sering deui goblok. ya sering itu tidak aku jarang. Ya, nun kira aku jarang atuh nus. Mana buki we nama eti? Nuki atuh nun. Iya, edan mana seru pokok. Cukup. Ini naon sih nun ngomong kenaon ieu teh? Ah, maksudnya buki gitu aja nama. Beuki. Hmm. Dangeuna. Kumaha saru? Aman emang geus nyobaan apalagi. Karena kulungan aing mah. Maksudnya nginum aing mah. Atuh beuki. Ah? Enggak. Oh, Bener. coba Iya. siapa? Demi Allah kenapa? Nama saya Ih, ini banget sih. sumpah ya? Oh, tadi si Papa baru. Ya aku ya. Mak. Apa? Banyur. Genah henteu gi. Naon sare? Ngeuna atuh sare mah. Mau pikiran. Oh, mana tuh mau. Ada mana? Emangnya tadi dia teh duaan. Atuh atuan. Nah, maksudnya geus misah gitu jeung kolot. Oh, nya. Tahu
awal. Dari awal ge ente si awal masa bulan 2 bulan ya. Di si mama kene. Bere tips atau mana enak nangis semua bayi mau awak pasti lain bagian nama. Oh kumaha. Bere tips kumaha mana cara bisa supaya langgeng supaya naon itu supaya peributan naon. Itu mah gimana cowoknya? Udah cewek mah anggar we naon ge di bawah ribut ku awewe mah. Belum udah laki na. Nah kali ya. Hah? Kali itu kabeh awewe. Sok mana rek nangan kamana awewe nu teu ngajak ribut mah eueuh. Ini naon teh kitu we kabeh. Kabeh ge ke awewe mah ngajak ribut wae, eta mah kumaha lalakina. Mun lalakina cinta mah pasti dia ngajak ribut ge. Mau anu pika pegat moal. Oh gitu ya. Jadi kumaha maneh sanu mun maneh nepi ka putus jeung awewe berarti maneh salah maneh. Nanya ke aing koplok. Berarti maneh jelema teh sabaran. Nah, juga ini kesabarannya tuh ngono alam tuh. Tinggal di Ada gitu teh anu lah awewe mah SLE nut. Hesek di kumaha-kumaha. Awewe mah kadang-kadang urang perasaan urang teu nyeun masalah teu naon ujug-ujug aya. Hesek geus eta mah geus naluri eta mah Memang geus. gitu geus ti dituna. Eta teh gara-gara head kita apa gara-gara naon gitu. Kelakuan we eta mah. Teu Dia ngampil kabeh rata-rata awewe kabeh gitu. Ieu mah. emang sok neangan ke mana. Kabeh ge kitu kumaha. Kabeh ngan Siti Khadijah hungkul sigana teh nu bageur mah. Ini sakabeh gitu maksudnya mendingna itu. Laki halus kan. Laki ada kan. Lain lalaki mah pan ai mung riweuh teh ai lalaki mah heueuh cenah we gitu pan. Begitu. Aing belain aku atuh. Heeh, atuh bener laki mah. Ada bener lalaki mah ada KBG. Ini mah bukan sifat pembelaan antara Ayang dan aku, ini mah antara laki-laki dan wanita, pria dan wanita, bener. Itu masa si Agi sarua laki-laki. Iya doang berarti biar cepat. Ya iya tuh kan Aku tanya, ayah sayang gak sama aku? Iya, biar cepat. menghindari perdebatan yang mudorot ari Ayang. Berarti si eta teh teh nyaah bener ai kitu mah. Aku Mun ku iya hukum mah setidaknya pan eti urang teh sebagai laki-lakinya kudu mengapresiasikan betapa nyaahnya secintaku padamu pan. Anjing ieu mah eueuh kan iya hukum naon. gitu. Aku tanya ayang suka nggak sama ayang lagi suka sama cewek lain nggak? Enggak aja mete gitu doang. Ya emang bener. Biar cepat. Bukan biar Yang satu cepat. harus yang panjang. Enggak tuh ayang, aku mah nggak pernah suka sama cewek lain. Aku mah suka sama ayang selamanya gitu. Waduh, anjing tah laki gitu teh. Lampu kakak. Oh berarti mana mun gitu teh wadul nu dia. Mun kasih Ayang gitu teh. Tuh urang Oh, waduh cenah barudak euy. waduh mana. Saya mah euy, saya dipanasana euy. Iraha tuh saya mah teh deui. Mengulang we yang video call jeung HP babogohan teh. Kulengan cina tadi mah ngomong ke aku ya. Nya pira ku teh kuleungeun mayang nyokel HP ku tarang. Aida ku suku ku nah emang ku leungeun atuh kamera aida naon deui ciptakeun leungeun. Penting balik ti pila nya bae we. Punya Lah aing urang mah nanya we gitu we. Emang eueuh gitu. Nah luluh na awewe ku naon aing nanya tuh. ku sikap lalaki Anu anu lemah lembut. jadi kudu dikumakeun. Ku dileleuyan. Dipacak kudu dipacak. Aduh. Pacak apa? Hah? Pacak. Ya dipacok. Dipacak apa ya? Maneh nu bieu nu dua ronde goblok teh teh pacak teh eta. Mun geus kawin mah kitu carana. Ai mana can kawin kitu tuh carana kumaha. Ngomong atuh ay.
Di aing mananya ka mana yang Eti sebagai awewe. Mana pan kuaing teh mana pan kamari teh heuh. Geus aya satahun ka tukang, mana memeh kawin pan kuaing teh juara heuh. Bari nyaho aing teh. Mana ingat kene teh kewajiban seorang istri terhadap suami itu apa? Naon hiji nah. Salah hiji. Nya aing. Oh, deui ini kopel. Oh deui ingatna ieu melayani. Oh. Aduh. Naon sih podui asli mah. Ingat mah kewajiban salaki hungkul, kewajiban Eta. Tanya sebagai wanita itu harus memahami kewajiban seorang istri itu ada. Mana? Genap. Tuh, apa leuh eta? Hiji naon? Hiji naon Eti? Eti naon Eti? sayang sayang? apa satu Hiji ngabajuan, pamer pakaian. itu mah kewajiban suami ke istri bukan? Siapa terbalik bisa tuh? Ris yang ngomong be kewajiban ka salaki Oh, aing salah berarti nya, salah ngomong. Terbalik mun salaki ka pamajikan mah bege inget. Oh, eta mah. Eta maksud teh. Anjing aing nah deui aing nu berat. Idiot anjay. Eta naon? Sabelah hiji? 6. Hiji. Memberi makanan. 2. Memberi pakaian. 3. Memberi tempat tinggal. 4. Memberi pendidikan. 5. Ini apa yang aku ingatnya yang 6 apa yang 5 apa? Pernah nih yang Perhatian. Yang ke-6 macet. Nyawa tuh kagak nepe, koplok siapa? Allahu Akbar. Nyawa tuh kagak nepe benernya. Paling inget eta mah. Soalnya ada nama resep nun. Nomor berani. Banyak resep kana gitu nya. Tapi mana eta dirinya pan duaan mah eta heuh. Tapi mah teh duaan eta teh luranap. Dua lantai. Mas cobaan can ucing sumpu. Encan atuh ayang. Ucing sumpu dah. Encan. Sok amalkeun ucing sumpu. Ada. Udah aing macan bisa tuh baik kumaneh heula we tuh baik. Dicaritakeun kumaha ke sana. Testimoni heuh. Jadi dicaritakeun ka aing kumaha. Aing tahu enggak gimana cara mainnya. Kumaha tuh torna tuh Lud? Mana kali lagi. Oh. Kalau nanti mana pan ucing sumput pan apa ucing sumput kumaha? Kan syarat nanti tong make nanaon. Bisa dirawel ku ieu pocong ini. Gimana? Tah, mana tong make nanaon tangis kitu teh. Mana ucing dek saha mana kita mana yang jadi ucingna bae mana yang jadi ucingna lagi. Hah? Obrolan naon? Iya mah orangnya di bejaan itu cita-cita si Black tapi aingnya hayang gitu. Goblok siapa anjing? Itu cita-cita si Black itu tapi aingnya hayang enggak sakabita aja yang begitu. Itu eta Laku aing gitu. Hah? Asal laku aing gitu, kayak aing cerita tuh. Kumaha sensasina caritakeun ka aing gitu. Teh si Dek sama jumpa tuh majikan mana kata. Ayah enggak Chan, udah jangan aku cerita panggil cuma Jarap aja. Siapa liar? Lunat Asia.
Sian goblok. Karunya ih. Dan Karunya isi soalnya. Karun mau boga pamajikan, karun ini pamajikanna loba fantasina loba kieu anjing. Hah? Tengok aku alam. Buru atuh matakan. Aisyah buru-buru atuh hayo buru-buru. Mana mah. Udah tinggal pilih atuh mana dengan mana. Halo. Halo. Udah lama nggak ketemu Dea.